Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para mitra kaum dangu dongeng Sunda Encing Adnan. Alhamdulillah tiasa tepang dangu deui para mitra dina gelaran dongeng Sunda anu baris ngalajengkeun carios Munjung Pocong dina seri ka-13. Kukituna langkung ti payun simkuring nyuhun pangapunten kana samudayaning kalepatan. Pilih aya kasamian dina nami tempat gelar sareng sejabina numawi da ieu mangan saukur carios fiksi anu direka musim kuring etang-etang pikeun hiburan sarereanya. Kukituna supados tong nyangkolong teuing kana waktos mangga urang kawitan wae anu mantun jejer cariosna Munjung Pocong seri ka-13 nya para mitra wilujeng ngadangukeun yuk Mitra kaum dangu, gancang carios di wayah isuk harita, Mang Uhar jeung Nyi Ince nutos aya di bumi Mang Dakim jeung Bi Indun, nuju ngobrol pinuh kasono. Dumehna dina ieu carios, Mang Uhar sakaluargi kantos muguhkeun tuduhan ka juragan Duloh basa peutingna. Nyamalihan janten geger harita, yen kanyataanana Mang Ugel teh nyieun fitnah keur Mang Uhar. Sabab disawalakeun mungguhing kades jeung RT atanapi RW oge dibuktoskeun yen tuduhan Mang Uhar nu kantos janten maling teh teu kabuktos. Sabab daya saksi jeung buktos kareksakan panto atanapi genteng nu janten buktos istuning pagawean maling siga umumna. Malihan harita janten geunjleung yen Mang Uhar parantos janten jelema beunghar para mitra. Teu disangka nasibna ngumbara ka kota meunang rejeki jeung katimu usahana. Naon har saur abang oge ari parantos jelas mah kaluargi oge pantenang. Oge teh janten isin nu aya ayeuna kaluargi si Ugel nu janten isin sabab buktosna anjeunna geus lalawor mitnah maneh. Kocap Mang Dakim para mitra nu ngawalan carios harita. Nya kitu har pibigeh tadi nama asa kumaha jeung tatanggi oge kamana asa dijauhan diomong-omongkeun dulurna tuh tukang maling ari geus kieu mah pan maranehna ge pada nyuhunkeun hampura ka bibi ditambi pada kaget ayeuna oge ninggal maneh jeung Ince geus katimu usaha di kota. Ye har ari bibi mah ngiring seneng sareng amang teh ninggal parobihan maneh ayeuna sing pamugi maneh teh langgeng usahana lancar rezekina tina kanan sagala cita-citana har. Tutur Nabi Indun para mitra ngiring kocap dina harita. Mang Uhar jeung Nyi Ince oge rumaos seneng dumeh tiasa nyalametkeun harkat marwah kaluargina di lembur. Janten bebas pikiran jeung teu janten hariwang deui pikeun anjeunna neraskeun usaha munjung. Nya sami Bi. Uhar oge ngaros jongjon juga jelas ieu fitnahan ti Ugel. Teuing kumaha eta Ugelnya? Kobok pisan geus ninggal Uhar teh ayeuna mah panjanten jelema. Siga-sigana wah bisa gering ngalang layung Bi. Kocap Mang Uhar para mitra nu bangga geus ngarasa meunang. Memang leres ti harita wargi oge geus ngarasa beda nanggepanana ka Mang Uhar. Pada sono ngadeuketan dumehna Mang Uhar geus jadi juragan para mitra. Nyapan buktosna ayeuna mah har wargi lembur ge ari geus ninggal maneh beunghar mah siling ngadeuketan teu caraning siga basa keur susah geus umum ari jelema mah har kitu sipatanana ge. Pungkas Mang Dakim para mitra nu ngaji umumna sifat jelema nu memang nanaon oge pasti ngutamikeun rasa untung keur dirina. Mitra kaum dangu, siang harita geus tumiba. Panas jagat, terang agentrang, pileuleuyan nu keur kuli sanaos angkeb hawana da kapaksa keur diburuhan para mitra. Nanging benten kaayaanana jeung Nyi Murni, salaku pamajikanana Mang Ugel, anjeunna dumeh ngarasa era boga salaki tukang mitnah ka batur.
Cek murni ke naon Kang Ugel, ulah kalelewihan teuing ngomongkeun batur teh. Akhirna pan era sorangan. Murni teh isin, ti isuk dugi kiwari, asal ngajentul di hareup. Batur-batur pada ngomongkeun di dinya. Nu isin teh da lain di dinya unggul. Murni ke era rasana ieu teh Kang. Nyi Murni kocapna nu keur nuturkeun omong ka salakina para mitra. Dumeh kasalahan nungges banget nyieun ka era keur kaluargi jeung dirina sorangan. Naon deui maneh ayeuna malah nyarekan ka urang. Teu nyaho ayeuna urang teh keur paras hate ningal tuh si Uar. Balik bawa mobil, pake nana alus. Si Ince istrina make emas muni burayut gitu. Mikiran omong batur maneh mah. Mikir mah kubacarana. Urang teh bisa males kahinaan manehna. Tembal Mang Ugel para mitra. Lain ku sadar, malah beki goreng adat jeung pikiran. Hatena panas kacida ninggal Mang Uhar nu janten musuhna robih nasib janten jelma boga. Ih Kang Ugel, pantes di dinya mah nya dibejakeun batur teh jelma bangor. Tina menan lain ukur letahna wae bangor, tapi hati lagi sami. Kang, ye, jadi jelma mah ulah panasan jeung batur. Ulah oge sirik jeung mikir batur. Jelma teh kumaha sih milik batur disirikan. Nu aya mun sakirana di dinya teh ningal batur aya robihna kedahna mah digawe ku langkung ulet. Ngumbara di tuka kota. Ngadu nasib siga batur tuh siga Mang Uhar. Siang wengi kedah ngawitan usaha maneh teh ulah caraning biasana. Kieu jeung kieu we bisana teh ngopi, ngudud, ka sawah neangan lauk beunang ukur cukup. Teu meunang di dinya mah teh hayang nyaho. Sedengkeun dahar hayang, ngopi hayang, istri we dijadikan panglupatan. Waler Nyi Murni para mitra, nu teu pisan pindo ngomongan salakina. Niatna supaya sadar, lain aral jeung subaha nu kedah digugu ku hirupna. Ari maneh teh geus lancang Murni. Ye, dengekeun ku maneh. Salaki maneh kieu ayana. Boga sifat sirik ka si Uharnya wajar. Sabab Uhar mah da musuh urang. Wajar ari urang keul ka manehna. Ayeuna mah maneh teh daek narima kayaan salaki maneh kieu. Sok we arinya bade indit mah ditu lah ari teu tarima mah. Teu dilarang kuing oge. Ditu. Kocap Mang Ugel para mitra, nu malah beuki nyieun seuneu kayaan harita. Geuning Kang Ugel mah kitunya jadi lalaki teh. Pamajikan kurang sabar naon si Kang. Salami ngiring susah, ngiring kurang sabar wae Murni mah. Tapi ari ieu mah Akang teh geus kabangetan. Ulah dikira Murni teu wantun Kang dipiwara angkat ku Akang. Sok Kang, molding kengke ayeuna Murni bade nyusul ka Sincep sugan keur ulin di baturna. Murni pamit ayeuna, mangga Akang bade kumaha jeung kumaha ge Murni mah geus nyerahkeun wae ditu. Waler Nyi Murni nu teu lami angkat kaluar ninggalkeun bumi niat nyusul ka anakna nu keur ameng. Ngarah dibantun indit ngajauhan ti bapana, kiwari tujuan Nyi Murni oge teuing ka mana. Sabab Mang Ugel geus kitu kocapna para mitra. Awewe teu ngarti. Indit itu nu jauh. Eka mana bodoh teh. Aing pusing mikiran si Uar. Kunaon eta jelma bisa robih kitu nasib dah. Kocap Mang Ugel nu beuki dieu siga nu burung para mitra. Alatan ngagugu nafsu nu keur serab ku nasib batur. Mitra kaum dangu, wayah magrib jeung isya geus kaliwat. Peuting nu baranang bentang kahias bulan sapotong janten waas keur ditoong. Nagerikna sora jangkrik nu mindingan halimun peuting. Janten batur kiwari keur Mang Ahmad jeung Anto nu keur ngopi jeung ngabako. Mang Ahmad nu memang ti kamari pacantel wae emut kana kaanehan anu dialamanana ka Mang Uhar. Janten teu bisa bohong dupi cobi ngajak ngobrolkeun ka si Anto salaku santri. Nya kitu to. Serius amang kamari teh ngeunaan basa keur ngawirit teh ya. Nah hanya to. Beuki dia asan teh amang beuki panasaran wae ka Pak Uhar.
Kocap Mang Ahmad para mitra nu ngawalan carios harita. Numutkeun abdi sih Mang Ahmad teu aya salahna cobi wae urang titenan panginten sareng panginten ku ayana cara urang kitu tiasa ngajawab rasa kapanasaranana akang. Saur Anto ngarahkeun ku tindakan pikeun ngajawab rasa kapanasaranana Mang Ahmad salami ieu ngeunaan Mang Uhar para mitra. Tapi toh amang pepeujeuh ieu maka Anto. Ulah betus ka saha wae perihal ieu. Numawi ieu pan teu aya buktos. Cindekna upami Anto kaleupasan omong ka batur, bilih janten fitnah. Jeung eta teh ngabahayakeun pikeun urangna oge toh. Mang Ahmad para mitra ngemutan Anto nu dipercanten salaku santrina pikeun nyepeng amanah ucap ngeunaan perkawis anu kantos dipikaterangna ti Mang Ahmad. Tangtos Mang Ahmad, Anto oge nyepeng page amanat amang. Moal mungkin Anto gagabah, tapi numutkeun Anto tindakan urang kieu teh Mang teu janten salah. Sabab pamilares buktosna kitu, tangtos pan ieu teh ngarugikeun batur. Memang moal mungkin model urang-urang korbana, tapi pan pastina anu sejen Mang Ahmad. Kocap Anto tuluy mikir kulangkung panjang kana dampak upami leres Mang Uhar nyata sapertos nu dipikiran Mang Ahmad para mitra. Tapi sugan manawi toh aya kenging beja kitu Anto. Tamina mati wargi atanapi kisaha kitu. Pilih aya kabar ieu mah. Kenging sapertos kabar aya anu munjung kitu atanapi kumaha salami ieu kenging teu toh. Taros Mang Ahmad para mitra nu kiwari siga palai langkung uninga ngeunaan kabar pikeun ngungkap misteri Mang Uhar nu janten pikiranana harita. Justru aya Mang Ahmad dume saur wargi nuju rame di blok kota aya nu beunghar kacolongan duit ku setan pocong. Malihan dugi ka kapergok nanging dibedil teh harita ngaleungit. Rame disebatkeun aya jelema munjung pocong kitu Mang Ahmad. Walar Anto ngawartosan warta nu kongsi geger ti kota ngeunaan perkawis munjung nu disaurkeun aya jelema nu munjung pocong. Toh kawajiban keur saha wae oge nyegah kana cara tindak kejahatan batur kalawan naon oge motifna. Amang atanapi Anto sanes hayang disebat pahlawan di dieu mah. Tapi urang teh kedah wajib nyegah upami leres urang terang saha anu geus ngalakukeunana toh. Ulah dugi langkung deui karugian anu kedah ditampi batur-batur anu teu salah toh. Beja Mang Ahmad para mitra nu harita geus panteng niat bade bertindak pikeun saleresna ngungkapkeun misteri anu aya di pikiranana. Laras Mang, cocok sareng Anto. Kumaha wae tangtos ieu mah mangrupi kamungkaran nu kedah dicegah. Lain peda urang-urang teh resep ka agama nya Mang. Dugi turut campur urusan batur kitu. Nanging dina hal ieu mah pan urang teh balik deui kana parentah Allah nu kedah nyegahkeun kana kamungkaran nu bisa ngarugikeun batur Mang. Kocap Anto nu geus surti kana maksad Mang Ahmad. Kiwari duduaan gaduh rencana nu sarua bakal saenggalna cobi naliksi ka Mang Uhar salaku jalmi nu geus kongsi ngabutuhkeun tanagi aranjeunna pikeun ngar kana tangkal basiah teh para mitra. Para mitra kaum dangu dikocapkeun gantina wanci kaler kidul arahna hirup rupa-rupa warna manusia sagara jeung gunung luhur tetep jumeneng nunggu papasten Gusti keur dugi iraha diangkir mudahkeun kana cai kadunya jeung iraha waktos kedah ngahancurkeun jati bumina ka alam raya peuting nu jempling jumeneng keung keur diiring angin-angin siriwing leutik jagat ungkep ku mega hideung mega panebak bakal turuna hujan nya kiwari kaleresan di peuting pasti pikeun Mang Uhar ngajadi deui keur ngaladuit ku pamunjungan para mitra.
Beja jeung beja batur kiwari teh memang nuju genjleung sangat bejana aya jelema nu munjung. Kukituna Mang Uhar oge rada neregteg rasa manahna nu sok bisi paamprok jeung waktos apes pikeun dirina. Duh pika mana bade neang kangge peuting ayeuna Kang? Taros nanyi ince ka Mang Uhar nu asa bingung jeung hariwang ayana beja nu geus santer ngeunaan jelema anu munjung. Duh kace, justru akang nuju bingung. Sabab tisaprakna geger keur itu, dugi ayeuna jelma teu kampung teu di kota. Loba nu lek-lekan saban peutingna. Janten guyup malihan ayeuna mah para wargi teh pikeun sis kamling. Lajeng kumaha Kang? Dupi ditunda wae sugan kangge peuting ieu damalna urang teh. Moal bisa ce. Sabab bahaya pikeun urang. Mun geus wantun ngalanggar kana naon anu kedahna janten perjanjian urang harita. Mang Uhar kocapna teges mi beja ka Nyi Ince perkawis janji dirina kapungkur jeung Kidagiwa Parmitra. Sumuhun nya Kang. Nanging duka kunaon peuting ieu asa teh Ince aya rasa kamelang. Nanging duka melang kunaon hariwang teu puguh ieu teh. Teuing naon aya di pikiran asa teu puguh Kang. Ceuk, kumaha oge urang teh geus kapalang. Urang kapalang nyemplung kana ieu jalan kasesatan. Sabab kapeurih nu asa nurih ka urang, dugikeun urang teh wani ngalajur kana ieu pamunjungan. Kocapna Mang Uhar Parmitra ngarasa memang geus kapalang, dirina ngarasa nyeri mun emut deui mangsa katuka. Kang, sora gagak di wuwungan. Ayo urang kedah ngawitan Kang. Ayo urang kawitan peuting ieu, akang kedah nyiar. Omat ceuk, ulah dugi kasarean dina nungguan lanteranya. Sumuhun Kang. Manggang Kang. Harita duduaan kalebet sapertos biasa nyiapkeun sagalana nu janten syarat pikeun ngalakonan munjung Mang Uhar harita. Nya teu lami ngajelgedeg wujudna pocong nu teu sanes mangrupi jelmaan Mang Uhar nu langsung ngaceleng ngaleos ilang tampak kerana Parmitra. Kang Uhar, sing emut Kang. Mun panggih monyet akang mulang, ulah teraskeun lalampahan akang di peuting ieu. Nyi Ince ngocapkeun di luhur baskom nu kasanding cai kembang jeung lantera. Anjeunna satia nungguan seuneu nu janten ciciren genting kaayaan salakina Parmitra. Para mitra kaum dangu, harita di hiji bumi nu beunghar ku sagala rupi, Mang Uhar geus ngawujud pocong, malihan geus dilebet eta bumi. Sapertos biasa, Mang Uhar ngala duit ku carana di sakabeh lomari duit nu ngajajar di eta bumi. Tetenger kadangu welan ayana jelema nu keur leumpang rikat ngaleungit harita Mang Uhar. Brai beunta di luhur loteng, kasorot ku cahya lampu. Teu sangaja di luar aya tukang goreng sangu nu keur ngaliwat. Anjeunna ningali percis kana eta pocong nu keur nangtung. Gageh ngagorowoh ku bati rasa kasieun. Pocong! 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 Aya pocong! Memang leresna harita nu sis kamling keur nungguan kana apesna Mang Uhar nya kempel sawalehna jelma di hareup bumi harita para mitra. Maya Bang, Maya. Mana Bang, potong ke mana? Arosna dua jalmi ka tukang goreng sangu harita para mitra. Di loteng tadi mah. Kang, itu keur nangtung tadi mah. Pami kitu supados tong janten salah sangka jeung panasaran, dumehna aya beja pan, ayeuna mah aya nu munjung pocong, hayu urang hudangkeun wae Pak Haji Ridwan teh yeuh nu gaduh bumi. Urang pastikeun ku sanjana, apa mungkin Pak Haji teh kadongkapan pocong munjung atanapi leres-leres Pak Haji Ridwan sorangan anu munjung lah. Kocap hiji jalma para mitra nu bewara ngajak pastikeun ka bumi Pak Haji Ridwan nu kongsi kadongkapan ku Mang Uhar tadi. Ayo. Urang pastikan wae lur, mumpung hanit kene. Ayo. Assalamualaikum. Pak Haji Ridwan. Di jero Pak Haji Ridwan nu keur kulam sareng bojona reuas kacida dumeh ngadangu ramena wargi nu tatamu peuting harita para mitra. Mbah Haji, dupi rame di luar. Jalmi uluk salam, Bah. Sumuhun, Mbah.
Ya tuh ayo orang tepungan. Telami Pak Haji Ridwan jeung istrina keluar nepungan wargi nu kantos rame di pager bumi para mitra. Aya naon ieu teh para wargi peuting kieu rame di rompok abdi. Taros Pak Haji Ridwan ka wargi nu geus palai enggal mastikeun ka jero bumi Pak Haji Ridwan. Haji punten ya tehnya. Dumena ayeuna panuju genjleng wartaan munjung pocong. Alasan tadi mengkawer teh saur nama ningali pocong di loteng Pak Haji. Sim kuring kali wargi nu jagi peuting ayeuna palai mastikeun ieu mah. Bilih Pak Haji janten korban di peuting ieu. Ya Allah, pami kitu mangga sadayana langkung sae kalebet wae. Supados teu janten fitnah oge, bilih disangki kaluargi kuring. Anu janten pocongna mangga parios wae sadaya rohangan kami. Sae Pak Haji, oge Bu Haji, mangga urang sadayana saksenan. Sim kuring yakin sanes Pak Haji jeung Bu Haji nu janten pocong. Sabab anjeunna ageng hate nyunkeun urang sadaya marios kana rohanganana. Bilihna aya sapangsaning syarat klinik padukunan nu identik pikeun cara ngalakonan pamunjungan. Mangga wargi. Ayo. Nya harita para mitra. Kalebet sadaya wargi di parios masing-masing rohangan. Teu kabuktos Pak Haji Ridwan janten jalmi nu ngalakonan pamunjungan. Para wargi, gume kantos kasaksen ku sadayana istuning bumi Pak Haji Ridwan teh bersih tina praktek pamunjungan. Panginten ayeuna sim kuring nyunkeun punten ka Pak Haji oge Bu Haji. Sugan teuing ayeuna Bu Haji janten korban. Mangga di parios tempat duit Bu Haji bilih aya nu leungit Bu Haji. Sumuhun, mangga kalersan sonten tadi sim kuring teh nembe nampi duit di calon jamaah umroh kangge distorkeun ka bank. Ieu teh ke enjing-enjing. Nya harita para mitra, dibukana lomari tempat duit Bu Haji Atem nyimpen duit, barang ditingali teu aya sapalihna para mitra. Ya Allah, Pak Haji, duit jamaah teu aya sapalihna. Astagfirullah, kurang ajar. Pocong munjung teres para wargi. Sim kuring kabobolan peuting ieu. Aduh, katolongan deui wae ya Lur. Wargi urang kalengitan deui harta bandana kudu munjung. Tangtos ieu teh kedah saenggalna beunang eta pocong teh Lur. Kocap tembal ramena wargi harita nu geus jengkel ku ayana cara nu munjung, nu geus ngarugikeun lain saeutikna warga di kota jeung di lembur para mitra. Ih Neng Nong para mitra, dongengna kabujeng Neng Nong ieu teh nya. Insyaallah urang lajengkeun deui wae kana seri ka-14. Sakitu panginten anu tiasa kapihatur dina ayana. Sim kuring cing Adnan nyun pangapunten kana samudayaning kalepatan. Sapunyere pegat simpai paturai patapang deui. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.